Saya gak Siap. aturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, kanya ibu, kasep gelis. Kumaha dinten ayeuna sehat? Alhamdulillah. Dinten ayeuna ibu ningal tadi dina absen parantos hadir sadayananya. Dinten ayeuna urang teh baris medar salah sahiji kamoneksan anu aya di Sunda, hiji ciri mandiri banda ku seler Sunda. Kami carpon bahasa Indonesia aya, bahasa Inggris aya. Sarah, gelis kita naon? Aksara Sunda sanesnya, Bu. Aksara Sunda, Sarah asai. Cobi Kiki, waktu SMP kantos diajar aksara Sunda? Kantos Ibu mung hilap deui. Hilap berarti ibu telepat nalika ayeuna ngajarkeun hidup bakal sargep. Aksara Sunda teh naon? Caraka data sawala pajayanya magabama. Teh pami secara harfiah, secara etimologi nama sistem lambang sora anu diringkel-ringkel dugi ka ngawangun hiji hal anu tiasa kabaca atanapi kauni. Eta saur kamus dan Nadi Brata. Kana saur ibunya ari Sunda teh naon? Eta pribumi anu aya di wewengkon Tatar Sunda bagian kulon. Numutkeun peraturan gubernur mah aksara Sunda teh nyaeta sistem ortografi hasil karya masyarakat Sunda anu ngawengku aksara jeung sistem pengaksaraanana pikeun nuliskeun basa Sunda. Sistem tata tulisna sapertos kumaha? Aksara Sunda teh aya dua, sistem vokal mandiri ngalageuna mah nyaeta konsonan diwangun ku dua huruf pami normalna dina basa-basa sanes. Ngalageuna teh aya 25. Aksara suara teh naon? Tadi pan cara basajan ku ibu parantos disebat ya, ngalambangkeun sora fonem mandiri nu bibanda peran minangka engang bisa nyicingan posisi awal, tengah atau akhir kecap. Pami ngalageuna manu tadi teh konsonan ngalambangkeun sora fonem konsonan sarta mibanda peran salaku hiji kecap. Emot ya, hiji kecap atawa engang bisa ditempatkeun nama sami di awal, di tengah, di tungtung atawa di akhir kecap. Jadi aksara Sunda teh sifatna teh silabik. Bisa ngawakilan hiji kecap atawa hiji engang. Hiji kecap naon? Eta. Ieu pamiji engang di ka. Nah, di Sunda eta ieu di ka teu kedah ngagunakeun rarangken. Da mah panganutan rarangken angka. Udaganana indikator pencapaian kompetensi kanggo panglamungan kahimah cekat hidup kono kana wangun sareng tipe aksara Sunda ngalageuna. Aksara Sunda teh salaresna nalika zaman kuno mung aya 18. Nah 18 panamina ge zaman kuno sateuacan aya basa kosta. Nalika aya basa kosta, basa serpan dinten teu ge urang teh kedah tiasa nyaluyukeun konsep sareng konteks margi pan upami teu aya aksarana ge moal tiasa jadi ngawangun hiji kecap. Ditambihan kakiranganana dugi kadanget ieu aksara Sunda teh nu tadi disebat kudian aya 25, tambihan teh 7. Naon wae? Aya fa, kawitna aya pa hungkul. Nambihan deui aya fa sareng pi, fa. Lajeng ki, q sareng x nu kawitna mah ka hungkul. Terus aya sya, tina masyarakat. Kami Sunda mah sakapeung janten masyarakat. Nani nalika urang bade nyerat basa sanes ngagunakeun aksara Sunda eta prayogi. Sangkan efektif teu kedah dipaehan wae. Jantan aya sya, aya ka, nah aya hiji deui za, biasana ja. Nah ayeuna aya za, jantan aya 3 kali panglawungan dugi ka dibakukeun hiji aksara standar. Dah ngainstall dina handphone sewang-sewangan nyaeta keyboard aksara Sunda. Jantan pamiwaan sareng ibu salami panglawungan kade aksara Sunda wajib ngagunakeun aksara Sunda. Vokal mandiri nu tadi disebutkeun ku Nina. A, I, U, E, O, U. Lajeng, ieu teh aksara ngalageuna. Ayeuna urang cobian, pami ibu gaduh teknik naminana teh teknik akrostik. Pami modelna model mnemonik, memorization perengang. Dicandak awalna hungkul, tapi kumagi aksara Sunda mah mung saengang-saengang. Jadi sadayana dicandak. Kakak. Kakak.
Zaka, Fafanya Tasya, Fafanya Tasya. Ngahaja, Ngahaja. Kak Maya Pada, Kamaya pada. Baca, Baca. Sawala Nagara. Sawala. Iya. Ibu diulang. Kakak Zaka, Fafanya Tasya, Ngahaja, Kamaya Pada, Baca, Sawala Nagara. Kakak Zaka, Fafanya Tasya, Ngahaja, Kamaya Pada, Baca, Sawala Nagara. Sahanut biasa. Ibu dipasihan punten langsung. Kupani. Nyobian ya Bu. Mangga gelis. Kakak Zaka, Fafanya Tasya, Ngahaja, Kamaya Pada, Baca, Sawala Nagara. Pani keren. Pamukut nah. Daus cobi. Daus cobi. Ibu abi teh nembean. Oh Bulan nembean. Ibu Oh kamana nembean dah. SMP mah abdi di Australia teh aya pelajaran anu kieu. Oh gitu. Mohon mungkin kurang Mohon tinggi. hayong diajar deui nya Bu nya. Regepkeun Ibu. Ayeuna hidup caritakeun naon nu diregepkeun ti Ibu. Mungkin orang maca keras hidup diajar nulis. Nah, Kakak Zaka, Fafanya Tasya, Ngahaja, Kamaya Pada, Baca, Sawala Nagara. Kakak Jaka, Papanya Tasya, Ngahaja, Kamaya Padanya punya. Pada, leres. Baca. Sawala Nagara. Daus keren. Ali kangkin anu narus deui. Cobi sebatkeun. Aksara ngalagna. Oh, biasa. Kakak Zaka, Papanya Tasya, Ngahaja, Kamaya Pada, Baca, Sawala Nagara. Kakak. Oh, berarti tina kosta. Berarti tina ki kana X moal paliron. Nalika orang emut, lambang masa seperti ieu dikira-kira oh berarti ieu teh ki. Berarti teh X. Katas ya. K. Nah, K ieu teh nu dua ieu teh tina huruf K sareng H. Apanya? Nah, tadi pami ieu tina ki kana X, berarti tina FG kana V. Berarti nu kahiji teh ieu F lah. Papa. Salarasna secara simbol gampil ya. Kawitna fa teh ieu tah. Anu cupatna 2 buntutna ka dieu nalika kana F nu kahiji ilang hiji buntutna. Kana V sing goreng ilang 2 nama. Ya oge gampil salarasna. Tina huruf S dugi ka ya. Tangku Arif. Arif, mangga Arif. Bu, eta di awasna aya. Ih, pinter. Asep nuhun. Ayeuna hidup biasa ditinggal, ya contoh-contoh basajan. Ibu gaduh lembar kerja. Kalapa calana Bapak di mamawa ka mana-mana. Hidup milarian di contoh-contoh gitu. Daringna atos, kantun hidup diajar luring. Ulang hariana sanes PG sanes esei. Kami LKPD natos rengse dikempelkeun ka Ibu syarat miringan ulangan dan ieu. Biasa ngarefleksi pangajaran dinten ayeuna. Aksara Sunda teh aksara suarana ayat 7, aksara vokana ayat 25 gitu anu katangkap abdi mah. Vokal sareng suara teh vokal. Aksara konsonan hilap Ibu. Hilap. Saungnya. Saung daus. Mohon dugi kalor Ibu insyaallah. Aksara Sunda teh diwang ayat 32 siki. 7 suara, 25 ngalagena. Hatur nuhun kanggo dinten ayeuna pendak deui mingon payun sareng Ibu. Panglawan kedua diajar naon? PR-na tadi amut. Nu kahiji install keyboard aksara Sunda dina HP masing-masing, install font aksara Sunda dina laptop masing-masing. Pancen nu katilu diajar maca kecap basajan aksara suara ngalagena mingon payun urang lebet kana rarangken. Margi rarangken moal tiasa jalan pami hideuk hurufna teu acan paham. Mingon payun diajar rarangken sareng angka. Tata acan ditutup. Hayu sasarangan 1 2 3. Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.